أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Hayang deket jeung Allah qawamina lillah na tingkatkeun ku urang. Urang teh geus pesantren aya 15 atawa 20 tauna. Posisi urang baik di pemerintahan atawa urang teh dagang atawa jadi petani, jalain kudu nyantri bae jeung lain kudu nyai bae neangan ridho Allah mah di mana ge aya. Aing teh jadi pedagangan, jadi pedagangna hayang jadi pedagang, jadi pedagangna wali aing mah. Aing jadi pedagang tapi hayang jadi wali bisa. Asal boga anak bae moal kebel. Asal awewe anakna, ngawalian nama lain wali. Naikkeun keajegan diri, melaksanakan hak-hak Allah. Aya leuwih mantep deui. Ningkatkeun. Kudu boga guru urang teh menjadi kitu pemerintah kumaha supaya nu lurus. Jatuh saeutik raja jadi wali. Teu saeutik raja jadi wali. Dongeng-dongeng tiba heula teh loba raja nu jadi wali. Geus bugu penggawa nama kitu keneh pedagang-pedagang nur jara di wali jaloba jasa geus ambalaya kiai nu jadi wali mah asal siap bae ngalaksanakeun qawaminal lil mulai jadi berarti kuari mah geus teu kazahir deui kuari mah menuju ridho Allah teh melalui batin. Islam menjadi pemerintahan urusan rakyatna lillahi ta'ala tanpa resep kana dunia jeung pamere. Geus teu bae teh sama sakali. Lamun urang jadi penilik teh mah penilik guru datang ke bawah ningali meneliti sekolah paneta geus disadiakeun teh duit pan duit eta teh duit haram teh. Balik dibere eta teh haram teh duit kos kitu tah. Nah iya bang, kita menjadi penilik tema datang gadinya neliti begitu di amplopan apa ini? Hah? Apa ini? Haram. Ya, jangan ya, haram. Saya tidak memerlukan uang itu, kecuali 2 kali lipat. Saya takut gitu guys. Pokoknya mana penting mah nyana memberikan mau izoh ke setiap sekolah tanpa hayang dibere amplop na. Teh hayang ieu amplop na cek jan lagi. Hayang geus sina. Sayang. Mulai geus saaya-aya kitu keneh mun jadi pemerintah. Naon tugas jana laksanakeun. Bahkan terus diperbaiki. Nyana bae geula nyana bae. Ulah bukiran batur batin dideketin ka Gusti kege aya izin asal geus izin bae ka Allah memulai asal izin ka Allah bae al haya minal iman izin eta adalah bagian daripada iman urang teh lantaran teu baroga ka izin jadi jauh jeung Allah lamun urang boga izin maka Allah deket jasa jeung izin maka mana-mana ge ka bawa bae izin amat ka Allah salah izin amat geus ditegur ku Allah izin amat mun engke jaga di akhirat ku Gusti Allah dijejelek izin amat izin terus mun di pemerintahan mun di ekonomi rapi urang teh ngalaksanakeun hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala ngan neangan coba kuari di Indonesia teh Sabang sampai Merauke moal aya sahuntu-huntu aja moal di pemerintahan moal aya moal kajen kumaha ge kecuali keluar tidinya lantaran sabang geus jadi naon kitu ngaranna geus jadi piramid mah so satu kekuatan anu luar biasa mengarah kadinya kabeh ti luhurna geus triliunan miliaran atuh kahandapna ge sarua bae ngan levelna bae leutik hampir kabeh bae jadi hese caritakeun ku lantaran eueuh aya hiji mah teu kadele eueuh bae geus dianggapna ku urang hese hayang jadi wali hayang jadi sholihin di pemerintahan hese bae. Dagang mah rada aya hiji dua. Ngan kieu dagangna kuduna. Urang dagang ge misalna sembako. Aya gula, aya beres, kopi aya naon aya gitu. Aya di zaman udah datang. Kula mah sebenarnya mah resep ngopi ngan teu boga duit. Ya kitu mah kula mah deuk ngahutang. Ya, deuk ngahutang sia. Kita kudu ngahutang. Dibere ku aing teh. Tah, jang saminggu nya.
Kita dagang tiwalin bakal gitu tah. Dagang bete gue dicatat-catat gitu. Datang deh. Duh, cenah di imah ieu teh boga beacan masak. Ah, butuhna sabaraha liter sia di imah? Butuhna jang sapoena 3 liter. Nyokot 30 liter jang saminggueun. 10 poe tadi aing. Tah wali tah kos kitu teh. Mulai tah. Mulai. Sabulan geus raraweui. Geus raraweui. Yang pamajikanna bagi kuru. Na warung tapi kuru. Pikiran ka anu kamari teh sagala kopi sagala di dieu nu gaweuna geus eueuh dibikeunan. Ieu dagang apa neuk naon karunya yen Mas di karunya. Budak ceurik bae budak leutik. Ceng, sia kudu ceurik bae. Hayang banggula ceukna teh. Maduit teh henteu. Kade. Milih hayang kemanggulan mana? Hah? Hayang kemanggulan mana? Ieu tah dibere hiji, embung hiji hayang 10. Cokot. Tah, secara zahir mah nggak bangkrutan kan? Lantaran nyana mah geus make batin lain make zahir. Ye, make hate. Budak cerik. Kemudian dibere eta kembang gula eureun cerikna. Berarti nyana teh bungah jasa ngabungahkeun budak lawang sorga geus muka. Neuleuna make ieu tah, make ieu. Masyaallah. Jelema nu hayang ngopi teh kurang dibere sia mau duit teh henteu. Ngahutang, dan pugu mayar dibere bungahna luar biasa eta jelema mawa kapal api ka imah geus sikiran bae. Alhamdulillah cak mana teh cak pamajikan kunaon bunga amat anu mere kapal api. Oh, masyaallah, betus beneran kapal api na teh mah. Ieu bunga caca geranjeun kopi tah surudut, masyaallah nikmat amat sabab dibere ku tukang warung batin nu lain ieu. Padahal mah secara mata kasat ieu mah kopi teh rugi. Tapi batin, Masya Allah. Jangan ngerasakan kopi surudut. Masya Allah. Ngan rokon aja caknya lain. Rokon. Aing gak ditu deui habak lah. Aduh, liwat teh mang. Kunaon liliwatan bae ka ditu. Nyen kopi nanggeus. Geus sinum teh geus ngeunah jasa luar biasa buatan pamajikan kula. Pas geus ngagulaan-anna. Hadi per liwat ka dieu bae. Sesepna. Kula ka utang bae lah cenah. Naon kebiasaanana? Kula mah di Samsuna mana? Nu refill apa nu refill? Siap, teu boga duit refill deui. Geus kitu bae kula karesep kula mah tah dibere. Tak hate. Neuleuna make ieu, ulah make nu ieu. Ibu kakunyana, masyaallah, kang nikmatan kopi, tukang warung bager amat. Tukang warung bager amat. Teh jarang ngarasakeun ngeunahna ngopi, bari nyanang inget ka tukang warung. Pohara amat ka tukang warung, masyaallah, luar biasa. Eta ngabungahkeun budak leutik pintu surga geus buka. Ngabungahkeun nu hayang ngopi kebeneran dibere mukana lebar-lebar luar biasa. Nuka tadi hayang dahar teh teu boga beas. Tabang geus muka, tinggal paeh doang ngaluncat ka sorga. Lamun urang deuleuh make mata batin ieu, emang kumaha gitu? Atuh haralayan jelema nu nyeleuleuk fakir miskin teh ka dieu sia ka dieu. Lantaran eta kan muka lawang sorga teh. Ieu, kulantaran urang mah mata batinna teh parem, nu kadeuleuh mata kasat doang. Atuh aya nu ngahutang ge, wah hutang bae sia. Bawaena ka aing. Indeus sia ka ditu. Hayang aing mah ngaladean nu ngahutang, muga mari kita dibayar. Ya ngahutang teh. Tek areueuh gitu tah ngawarung. Tek aya nu meulem gitu tah warung. Aing sedih jasa, aing teh panggih hayang dahar ka ditu ngahutang ge meureunna ku sabab aing teh boga duit aya teh dibere. Tah, jadi lain ngabungahkeun, jempitkeun. Secara zahir warungnya mungkin maju lantaran dikat nu ngahutang teu beunang. Geus pokona mah nu kep bae atau nu ngahutang lagi nu diperhatikan bener-bener mayar. Geus aing mah nu teu perhatian kana mayar moal dibere. Mungkin bae ku pelit kanyana maju tak tahun ka beli motor tak tahun ka beli mobil. Tapi sabaraha jelema sekitar eta anu kanyerian kunyana. Paeh ngan sakadar dihisab doang dunia. Henteu boga nyana pangbubungah ka batur. Masyaallah tah lamun deuleuh make mata ieu kos kitu tapi lamun deuleuh make mata ieu lain deui. Lain deui make mata ieu mah. Masyaallah nikmat anu aya malah mah ieu sapoe ieu asana encan sedekah ai mah
gara retek hirup ieu aican sedekah ieu. Asana nyeri awak ieu. Mana ieu pake misi nu kudu disedekah. Ta eta teh geus kadeuleu bae pintu surga. Asal ngabumakeun we luar biasa. Eta teh bulak tah make nu ieu. Tah nu mantak ge, teh kuring geus mulai. Lamun teh mah urang di birokrasi aya jelema anu minta tulung, alhamdulillahirabbil diusahakeun ku aing tanpa hayang imbalan aing mah. Nu dideuleukeunana ku aing mah sorga, bungaheun amat nyana ieu. Lamun ku aing ditulungan melalui birokrasi emang aing ayana di dieu, geus ku aing dilaksanakeun. Plak datang ka berhasil. Began sesujud gang nuhun. Eta secara zahirna nyana nu nganuhunkeun pintu surga muka jang anu kitu nulungan. Selalu kitu jeung kitu bae, selalu kitu bae lamun urang make mata ieu bae moal beres ka jeung nah, nu mantap kuari mah kunu qawamina lil lah, tapi makena kuari geus make batin. Kuari mah geus lobana tutulung bae lah dunya ieu, janu loba ge geuningan ditinggalkeun. Malah mah urang maot tek keur teu boga nanaon. Geus tanyaeun malaikat. Eta mah langsung sorga bae, tanyaeun ya. Tanyaeun nya geus ngagoler bae kieu boga imah hiji-hijina ge eta aing mah geus ngaku nya imah mun aing pae los jang sia tah anak nu mana bae nu bila perlu mah nu bungsu bae jang sia nya geus janu itu geus dibere itu baca awal geus bae aya apa mah geus bogana naon ieu imah doang ge ieu kabeh jeung saeuseuna tah jang anu bungsu geus begitu maot teh zet diasup ka kuburan malaikat siap rek nanya begitu dek dihisabkan itu teh dihisab teh saminggu urang teh mun mukminin mah saminggu dihisab ditanyakeun salat puasa zakat pelebah harta itu ditanyakeun teh ieu boga sawah nang di mana sawah di mana eta nu dianu oh beak dijual kabeh toko geus ludes kabeh imah geus dihitun kan bungsu boga naon atuh teu boga naon dicek malaikat deui mau tanyaan ieu mah pabrik teu boga sawah teu boga imah ge teu boga je imah hampang imah pas kitu geus atuh nam normal harus saya sebagai saya pos panganten bae tanyaan coba lamun maot urang loba dunya pabrik anu kumaha ieu status perjalananna kumaha status awalna kumaha di mana dan lain sebagainya sawah teh nang di mana kumaha kemudian toko kumaha dan ka mobil ka sepeda kabeh ditanya tah nanya nu kos kitu lagi angel luar biasa mantap kula masuk inget ka Gus Dur bae Gus Dur teh aya jelema keur nyieun kuburan geus nyieun kuburan teh bae kahujanan jadi diterpalan gitu aya jelema keur dagang naik sepeda kahujanan kemana ieu nyumput yuk oh aya kuburan kakak digali doang jelema da kabeh ararindit teh hujan gede jadi kuburan kosong sakieu aing lamun nyilih di dieu ngeunaheun ieu asup ka kuburan kieu nya nama ngiuhan malaikat datang ka dinya tergeus dikubur burungana man rabuka cak nyana teh dikula can pae ngiuhan lo ka ditanya ngiuhan kula mah cak nyana teh bener ya bener deuleuh ieu nage can itu naon aduh nega teh cak malaikat awal sama nya ngageter-geter hatina cak nyana aing teh diteruskeun gitu geus bae indit nya geus hujan geus beres datang kan mayit-mayit eta dia teh dikubur malaikat datang di kadinya nu tadi keneh teh lain jak malaikat ieu jadi kerengiuhan bolak-balik bae teh malaikat datang ka kesel tah mayit teh kan malaikat bolak-balik bae jak cenah ieu teu nanya-nanya aing endahannya nu nanya malaikat kan tadi ditanya lah sia kerengiuhan deh kita Gus Dur aya bae deui nyen kelakar gitu macem-macem bae eta kunaon eta lantaran cak Gus Dur nu hiji eta ngiuhan ka jero kuburan teu sieun lantaran nya nama lillahi taala dagangna kitu keneh nu neuk dikuburkeun na ge nya nama lillahi taala qawamina lillah nya cara ka malaikat teh sieun hayang ditanya tungtungna mah tah kabehan salamet lantaran kabehna qawamina lil eta Gus Dur bisaan bae geus kaba lamun aya kuburan memeh kurang heula ti heula habak ada salamet kabehan
Ya qawamina lillah. Tah mulai naik dah lamun jadi kiai teh mah geus mapatahan we, geus teh hayang dihormat, teh hayang disasalamanan, geus teh hayang dimulya-mulya, teh hayang pamerena. Ngabdikeun diri ka Gusti Allah bae, dititipan ku Gusti Allah ilmu. Dititipkeun bae selama aya nu hayangeun murnikeun mutiara teh supaya bener-bener jadi mutiara. Abe batur teh nganggap bahwa ieu teh bener-bener mutiara teu dibungkus ku kokotor sehingga nu narimana ge merasa bahwa ieu teh mutiara. Lamun teh mah dikotoran ku urang ngaluarkeun ilmu wudu tapi di jerona ieu teh hayang dibere dikotoran, batur teu nganggap mutiara ka ilmu wudu eta teh. Namun urang nyaritakeun ilmu salat kemudian nyanana hayang dipuji-puji, di kiai-kiai, berarti eta geus teu jadi mutiara deui. Mutiarakeun ku urang teh mengabdikeun diri we ka Gusti Allah terus makin ka dieu makin mantep qawamina lillah melaksanakan hak-hak Allah, pohoan ku ari ka dunya, pohoan kemuliaan, pohoan ka keagungan, pohoan ka makhluk-makhluk nganu dipake kainget ngan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qawamina lillah nyana teh ngalaksanakeun hak Allah secara total. Salat memehna make rawatib, kitu keneh peuting hudang make fatahajat. Kemudian sageus tahajud make tafakkur ka Gusti Allah. Terus make muraqabah ka Gusti Allah, mendekatkan diri melalui zikir ka Gusti Allah. Poho jeung alam sekitarna nu dipake kainget nu nyieun alamna kablah dituna nu kadeuleuna lain makhluk tapi kholikna. Neuleuh gunung nu kadeuleun nu neuleuh nu nyieun gunungna, neuleuh laut nu kadeuleun lain lautna nu nyieun lautna, neuleuh manusia nu kadeuleun lain manusia tapi nu nyieun manusiana, neuleuh naon bae nu kadeuleun adalah kholikna. Ieulah geus datang kana hakikatna qawaminal lil wali. Itulah kunu qawamina lillah. Mudah-mudahan urang kabehan nu hadir di dieu khususna umum mama dulur-dulur urang muslimin wal muslimat, bapak urang, aki urang, keturunan urang, anak-anak urang jeung tetangga urang, mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana, ditendeng dina tempat anu mulya ku Gusti Allah, yakni ditempatkeun dina rahmat Allah Subhanahu wa taala, di kuburanana lega jeung caang, di akhiratna dihidikeun di bawah bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa alladzi khalaqas samawati wallahu a'lam.